Ari harti sampurasun teh cek ahli bahasa mah sampura artina hampura, sun nyata ingsun cenah bahasa Jawa, hampura kuring cenah gitu. Aya deui nu nyebutkeun cek orang Sunda tulen sampai cenah assalamualaikum, pura hampura sun ingsun. Jadi sampura sun teh assalamualaikum, hampura kuring. Jadi orang Sunda mah dimana papanggih, dimana tatamu, dimana ngaliwat teu boleh ngucapkeun sampurasun. Kitu ku DP na ku handap asorna orang Sunda. Nah cenah teu terang-terangan wae assalamualaikum. Da zaman baheula atuh zaman penjajahan. Mun ngajarkeun assalamualaikum berarti ngajarkeun ajaran Islam. Sedangkan ajaran Islam baheula teu meunang pisan ke zaman penjajahan mah ditekan pisan. Matak segala page papatahna teh serba make siloka. Gitu. Handap asor orang Sunda mah DP. Teu gede agung, teu gede ieu. Atuh cenah ayeuna aya nu melesetkeun. Sampurasun jadi campuracun. Ya cek ulah mah teu kenging kitu nya, teu kenging kitu. Omo bari jeung cenah nu nyaritana teh oh imam besar, heuh teu kenging kitu atuh. Heuh omo cenah nu nyaritana teh panutan umat, atuh teu kenging kitu. Heuh teu kenging, bilih engke paehna teh hina. Pandrea aya sejarahna geuning paman nabi maotna hina dugi ka nepikeun ka kuburan ge bau nepikeun ka ayeuna paman nabi ari silai cik atuh sia teh.